hirup teh menikah teuing Gusti salaki kalakuan teu kitu wae keder urang mah ai enggeussan karunya ka budak ai teu enggeussan nyeri hate bingung hirup teh kos kieu mah serba salah ya si RT ngaweaan wae cinem irah ngaranda cinem aing mah olahraga boy teh geuningan cunihin pasti peta duit eueuh teu kabageun duit keder urang mah da kumaha alusna nya kudu bada mihila jeung kolot apa hentong iteh bingung serba salah kos kieu mah ye tapi lamun misalkan geussan pasti budak nu jadi ieu beban karunya ka budak teu geussan kos kieu coba geus diomongin kos kitu mah sugan wae manehna meureunnan mikir sama rek balik urang salaki urang balik nyalain salaki urang gitu wae pusing mikiran kieu teh lah urang mah Nam, keur naon maneh? Ngomong-ngomong sorangan. Bingung caji. Bingung kunaon maneh teh? Nya ieu inem arek geussan jeung salaki karunya ka budak. Aing teu geussan puguh nyeri hate caji. Geus tinggalkeun wae salaki kitu mah. Bingung-bingung ka budak, budakna dibawa ku maneh. Geus teu kudu bingung-bingung ayeuna mah. Nya teu nama. Tapi ge karepna kumaha inem caji? Ya kahareupna mah gampang maneh geus ngaranda madangdan deui nu geulis loba nu daraekeun. Contohna si RT kamari ge geuning ngadeuketan wae tah. Hayangeun meureun berarti ka maneh. Hubung ngaweaan wae. Bingung inem teh. Heeh, geus teu kudu bingung-bingung salaki kitu mah tinggalkeun wae. Daripada ngalamun kaos kieu maneh ayeuna keur montok-montokna engke loba teu ngalamun jadi we kuru. Nya geus caji atuh ai saran ti Cahaji kos kitu mah ini mah rek beberes lah kakolot lah rek bebeja. Heeh, geus teu kudu bingung-bingung duda mah loba besi embung jeung si RT loba. Aya duda bolot ngan beunghar. Da henteu Kajeun lah bolot. Rada budak. Aduh, tapi duitna mah loba eta teh beunghar sawahna di mana-mana. Siap lah geus Cahaji lah ini mereka mempercantik diri. Sok mempercantik diri atuh ditempul dah. Ketika ieu suka iya rek dikurut juga lah nya. Sok. Jadi rek kaca imah. Ya geus Cahaji rek balik atuh lah. Si Neng na teh bisi ieu aya si Neng. Ayo Cahaji. Geus nya. Ayo Cahaji. Tong ngalamun wae. Heeh. Duh, dagangan teh geus bereak di wae aing mah. Piraku rek modal di wae. Karge kamari cair ti Cahaji geus beak di wae. Kumaha ieu teh? Si inem ek bayar moal nya kamari ditagih malah ngaceleos we doang goblok jelema teh tagih hutang ngaceleos giliran belanja ka batur aing mah Cimah meni rajin bebersih wae ngomongkeun hutang teh meni tarik-tarik teuing meneh yang kadenge ku batur hutang urang bobo gede nya kudu rajin mah sarnem nya hutang mah kudu dia ngomongkeun we batur nyaho sugan we maneh hideung bayar hutang coba ka dieu lah Cimah aya pi obroleun aya naon sarnem rek bayar hutang sigana mah ye hutang mah ribut wae kalem atuh Cimah iraha tuh bayar sarnem engke ge dibayar ke ini kan rek ngaranda ye sugana menang duda keren jadi ngaranda teh jadi sugana mah duh kurang bingung karunya ka budak urang mah nyari cek ceu imah mah walau ka diserenkeun heula budak karunya nya emang oge tapi nya urang bingung kudu ngarek sikoan jajan di mana budak ya kan sampingannya sorangan bisa atuh bantu-bantu di imah nu lain jadi kuli nyeseh kuli sapu nyeri hate Cimah urang mah nyeri hate teu kuat urang boga salaki teh teu puguh lah da kos kieu sarua jeung ngaranda urang mah di imah sosoranganan salaki jarang nelpon kabaran-kabaran jarang geus mendingan sorangan bener cek Cahaji
Tadinya tadi ngomong. Aya ngomong cenah ge ditawaran cenah udah beunghar tapi bolot kajeun lah. Dah itu bolot. Baik lah, malila mun bolot-bolot kos itu mah. Malila kumaha? Nya umurna sugan malila. Cenah naon oge geus ngomongna kos kitu. Sarnem aing mah. Cida banget. Nya kudu kumaha ayeuna kos kieu wae hirup bingung ngajukan wae kajeun diajukan wae kajeun diajukan. Ulah atuh Ya sarnem. makan Urang udah bingung ieu mau modal wae. Coba urang anu boga emok ya. Boga haji ongko urang ge. Da keder. Ya heueuh ayeuna kieu. Mendingan randa wae. Mane boga salaki ngomong we entong jeung entong dicocok. Ai mane teh dicocok. Ari sigana imama mah bisa heula. Maranda mah euy, soalna da masih loba resiko keuneun. Harapna paker si Dede, paker warung, bingung. Nya ieu we di sarana we heula. Saranti inem, cek inem mah daripada penyerin hate ku salaki. Mending we geus tinggalkeun. Nyoan wae entong, bae urang aya batur. Janda-janda baturna kumaha mah teh sarnem. Yang satu lah. Urang rek balik heula. Nya, ayo coba. Geus kitu doang ngomong teh. Bener oge nya cek si sarnem teh tadi udah omongkeun. Pada kos wae salaki kuprihatinanna ka imah teh. Nyawa entong jeung entong. Apa bener gitunya orang ieu kudu ngaranda nya. Solusi ya coba ya. Rek ngaranda urang. Rek ngaranda. Sok ngaranda mah hayangna kumaha. Bingung nama salaki keder. Emang sakitnya kemana atuh bener ngaranda? Terbalik-balik, bingung. Ngaranda mah ka ditu ya atuh ka Janem. Loba Kalinya mang bung murahan, bung. Loba supir truk. Geus ditawaran ku haji. Bolot tapi na. Kumanya? Duh mah atunya. Bolot tapi beunghar. Halus kendae. Cokot wae. Cokot wae. Bandang. Asal pentingnya duit. Nya sih ayeuna mah. Pulus tu penting mah. Tong nempok kasep tong. Oh. Penting mah duit. Ayeuna mah. Jalan. Lah bener cerina lah. Mendingan ge oge. Geus ina mah rek ngaranda lah. Lah ngaranda mah bebaskeun hatena mikir ngaranda. Ngaranda mah baduitna, jajan oke. Coba buka salaki mah kopina. Lah celembona kudu aya. Siap atuh cirina ah. Siap atuh. Mangga. Geus tiluan. Nita inem bener-bener randa. Geus lah, jadilah randa. Hidup randa.